Warga Jawa Barat ya saya teh Ismi. Front pejuang dana hibah mulai bergerak dan bermunculan. Berjuang sapaehna kumaha caranya nu penting kudu cair. Tah eta mah ku oknum anu ngatasnamakeun pasantren gitu. Jadi anu ngaranna pasantren mah itu tempatna ilmu sanes tempatna duit tah gitunya. Jadi tekengeng beranggapan bahwa setiap pasantren teh itu dikucuran ku dana hibah tah tekengeng gitunya. Jadi kedah husnudon we gitu urang teh tekengeng beranggapan gitu tahnya komo dugikeun ka bermunculan berjuang sapaehna itu demi kumacarana nyairkeun dana hibah tak gitu tekengeng gitunya sabab pasantren mah gitu tahnya dibere ku pamarentah nya syukur nya teu dibere mah teu nanaon kitu ari pasantren mah tah itunya hatur nuhun.